zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema kade cing hati-hati urang cing ingat karena sejarah setan sejarah iblis aya kitu eta iblis usul ka pangeran baheula euceukna keterangan usul kumaha setan atau iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satu tutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu ku anak muridna bahayana eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh tah ti dieu sing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakaeun teh sing aya pamilih benar teh pikiran teh heueuh tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka berarti aka merenya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa nah sabab ieu ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah apaan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusaha
berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas, memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti Daek Ngarona, Siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal siapa yang dunya ngadeg mah ingat kada janji iblis. Siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam, aya idin ti Allah. Allah nepi ka birinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Artinya kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ae bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna, tuh ngadewasakeun Allah ka manusia. Pinter akal geuning ngaji. Ya. Aing dia itu. Oh, batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut tali grepe. Era da tuh. Tapi pek pikir. Dia memikiran soheh, doib. Henteu soheh, henteu doib, gerpa sia. Ngulukutak ke dirinya atung kene. Benar. Nu matak dewek teh satuju lamun teh kadek numpes kejahatan saha nu bisa. Paling-paling manusia itu berusaha untuk atawa keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah wakan dituturkeun teh pan menegara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngabandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat, sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna pae pembunuhan. Saha nu ngabunuhna Gatot Kaca pan menegara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tak sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengnya 10 tahun hari itu mah meureun ditanggung jawab hari itu hari aing sanu tanggung jawab sabab ieu pembunuhan berencana ya alah cek aing oge waspada jadi dia senajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datang lagi ti aing ti sanapeun da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal urang lalajo we ajabna pan orang kabawa kena ajab lumatak jauhan oge lamun nek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing hareup teuing kagalai tukang teuing ti jengkang sigerna siger tengah tapi tetap lamun urang milu ka sok kali mah terlibat pasti
ulah diselewengkeun ieu kemerdekaan teh kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasi Rajab mieling diisrokeun dimiradkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji, kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop-rop aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu ya kahijina deui mapak sasi Siam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang bebarengan dina bulan puasa. Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecageun. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Nu di dahar tu silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama kitu tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di miradgeunana jeung mapang sasi Siam pardu kasabut sunat kalampah kitu jeung ngabejaan sugan aya nu mangnepikeun ka pemerintah naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan keneh lamun di Jawa Barat mah akan kita nya gitu era gitu nya ai pajak di copotan PBB jalan awut-awutan lain moal meureun acan da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai dek kumaha bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh ditinggal dina segi religius geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula habluminanas heula horizontal heula kakara vertikal apan Muhammad oge diisrokeun di miradkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur tadi eta bapak protokol bapak anu bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmat iman nikmat Islam ngan ukur jadi seremoni bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron
Abong kena dunya pangungsian dewara menit pinuh ku formalitas, pinuh ku kepalsuan, tidak ada nilai kemurnian. Mana itu manusia teh? Tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah aya Garuda teh rek megarkeun nogna. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Dalam karuhun urang baheula teu minta tulung ke Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantau urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. Hiroshima Nagasaki. Nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu terek dituna dina etalase unggul. Ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh. Cetakan orang teraskan dari kana acarana kumaha upami urang ngaso heula hayu urang ngopi biar semangat mantap. Biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul ai nu maling duit negara diantep. Ai si Inul ngageo-geo bujur ribut sarerea. Ai nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara, duit rakyat beak kumanehna diantep. Apa artinya merdeka? Can dihanap ayeuna minuman keras, ekstasi, magadon, sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler, utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibendung bisa ngabendung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran bari sarung. Tuh. Cing inget nya kumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang. Da sieun ku patung. Patung nu mana? Ai maksud akang patung nu mana atuh? Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. Oh eta teh. Baheula dina zaman Raja Namrud. Ai Raja Namrud teh jeung balad-balad teh nyembahna teh kana patung mangeranna teh. Mangeranna. Pan di dinya mimiti hujah. Eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim.
patung leutik nepi ka patung rada beujeuhna peletrak dipek-pekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak culina anu semplak leungeunna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak aya pangeran eueuh leungeunnan aya nu eueuh sirahan aya pangeran semped tuh sing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna gagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujan Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah maka disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diguruk cuhur pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu atas seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu we cenah tong panas Jibril ini teuing itu ya Allah seuneu we cenah tong panas oleh Ibrahim turun wahyu dirinya ya nar kuni barda wassalaman ala Ibrahim hei seuneu tiis yeun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim mah tina lembu leumpang we kieu palai gitu palai pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadang ai nyatu beuki pangabutuh gede tapi kedul pek-pek tak kusia nya aya kedul pek-pek aya haroream pek-pek aya benci ka batur pek-pek genti punyaahan kuulasan suasihan silih asa silih asu silih tuh didinya moal panas garepet aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi urek tumpakna moal panas batur meuli sawah alhamdulillah abdi urek nu maculna ai teh kedua mah moal kaduruk hate teh moal kahartos itu ngaji genah kana hate komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju aya mun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja ilmu macam mana we heuh ceuk aing oge ah tinggal heula sagede